di kebon teh pastikan hayang tuang tah tuang teh teu moal deungeuna ti mah teh ingat tuh di kebon lah kurang neangannya tuh ngontrol kebon guys tuh nya nah boga kebon seetik oke jadi kontrol mah pan teu geunah gitu ai kitu mah dikontrol tuh hujan butut-butut ki angkal malana guys galode tah nah tuh lumayan nyeun imah karek 5 siki mah teh kudu jauh-jauh atuh ti dieu ngan pedah tanah batur ya mah tanah kehutanan tapi ketang petugas kehutanan ge moal nyarekan asal ngalana dirabut entong ku alat berat deh ku leungeun tuh guys cerita teh itu neangan kopinya kopi ternyata kopi teh carang barijeng krek nyerang hel gitu tuh krek dialajar buahan kopian tuh terus kabalaan ya beginilah kebun saya guys gitunya carang jabah hieum gitu tapi ayah alhamdulillah tani ayah penampakan si merah merona gitu babakoan loba sireuman guys tuh pucuk mala lumayan itu ya menang gitu dan bodasna itu kudu loba-lobanya yang penting mah teu we aya yang tuang sekali ya nah kieu hungkul guys sirup di kampung tuh poh-pohan tah menurut ieu guysnya dengeuna mun teu moal samal di poho aduh aing rontok guys rontok rontok tuh sakit aja lumayan guys lah empok lah ka dieu aing sok sedih dieu aing ngebon dina hanapeun tangkal kai teh kieu unggul ngarurag pangpungna aing tuh ka terong eueuhan tuh guys cai curug itu tuh itu curug ponoknya caina lumayan herang ek nempo apa nama madodayat ke tuh nya madep atuh spot mancing balik dia tapi ketang nempohna ka dieu tuh dieum kaina mah teu dituaran di eten we di anakna dipelakan kai nama kene sanagal dekeun bae nurut urang mah nya nurut kana eta alam gitu sebaiknya lah mamam sangu heula kopi ieu mah nya tuh sebaiknya nya tangkal setangkangan aya hiji tuh 2 3 ripuh aya tapi tah bareureum lumayan geus harideung kitu tuh alhamdulillah tang sakieu ge aya kitu ala-alaeun daripada teu aya teuing ada guys nu kitu teh tatangkal pulus tah nu kieu teh nya bisi gitu bisi kaleuweung mangih tangkal kitu teh ade ageris mending dicabak dihaja tah pulus guys nu kitu teh bisi itu bisi teh apalnya aya apal makeun bae hegae lah gitu makeun tangkal mah poek ieu mah ti beurang ge anger teh asa ti peuting dah ieu mah teh tangkal pulus guys yang kitu tah itu tangkal pulus campurannya ku suku yang nuduhkeun ram nyabak loba tangkal pulus guys
kopina tuh anu garing kopina karek beres dikorek itu guys tapi geus garung deui tuh ayaan mata nya pokoknya mah madodet lah anu ayaan tuh alhamdulillah lah pokoknya mah orang tuang heula lah pokoknya itu di kumah ge bae lah sakitu we heula vlog-vlogan hari ini gitu selamat beraktivitas gitu nusok aktivitas nusok molor selamat molor gitu dicukupkan sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.